Gara-gara mikirin utang, hidup jadi tidak tenang. Pagi, sore, siang, dan malam selalu ada yang datang. Siapa yang datang? Nagih lagi, aku jadi sedih. Sedih nggak? Jangan sedih, bayar dong punya utang mah. Ngutang lagi, pinjam sana sini. Daripada mikirin utang, mending kita sholawatan. Karena orang yang sholawatan pastikan dapat ampunan. Betul. Makanya ibu yang lalu biarlah berlalu, dosa kita sama Allah, cepat bertobat kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Mangga kalian hormat dina acara inti nu dianti-anti urang sadaya dina pedaran tausiah anu dina hal ieu badikeun ku guru urang sadayana nyaeta korsana Ibu Ustazah Hazah Nunung Nuriah. Kalian hormat kapangsa Bu Ustazah di aturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa qala aidan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dipayun orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam pamugia tetap dilimpah curahkeun ka paduka alam junjungan orang sadaya nyatana habibana wa nabiyyana al-karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhilap kanggo kulawargina anu marulia, ka para sahabat anu saratia, tur urang sadaya umatna nu micinta kana ajaranana, turut tumut kana aturanana. Pamudah-mudahan urang sadayana dipaparinan syafaatul uzma jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nupang payuna dipika hormat kersana muratibul waktu penata acara. Nupa mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj anu mana dinawangi ayeuna diayakeun di Masjid Al Hidayah, Kampung Pilangsari, Desa Tambak Dahan, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Semoga para panitia anu parantos berjuang, anu parantos sibuk, anu parantos riweuh, anu parantos ngiring berpartisipasi, mudah-mudahan segala perjuangannya tidak sia-sia
dan mendapatkan ganti pahala dari Allah yang berlipat ganda. Sabab ngayakeun acara kikieuan pasti ngabutuhkeun pengorbanan, betul? Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana, aya nu ngorbankeun pikiranana, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya nu cicing wae aya. Batur riweuh ieu cicing wae aya. Kalah ngeritik wae aya ka panitia aya. Urang doakeun balik hadir sing baroga pikiran. Maksudna kapayuna daek mikiran acara samodel kieu. Sabab ieu lain acara pribadi ataupun golongan, acara umum. Kita semuanya umat Rasul yang mendambakan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan barisan para panitia pangpayuna nu kenging syafaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sarang doi nu dipika hormat kersana para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Bapak Ketua MUI Kecamatan Tambak Daan yang alhamdulillah serta para kiai yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semua guru-guru kita, semua para asatid wal asatidah. Kita doakan mereka semua, beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dipanjangkan umur yang barokah, bertambah berkah ilmunya, bertambah berkah milik rizkinya, bertambah kesolehannya, bertambah lagi istiqomahnya, bertambah lagi amalnya, bertambah lagi putra putrinya, dan bertambah-tambah lagi istrinya. Aminnya ada dua kubu loh. Kalau bapak-bapak sih pasti amin. Kalau ibu amin nggak bu? Ibu setuju nggak bu? Kalau ibu nggak setuju berarti sama saya. Saya juga nggak setuju. Yang belakangan jangan diaminkan dulu dah. Yang penting mah guru kita diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah, supaya bisa meneruskan perjuangan beliau nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan tentunya yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tambak Daan beserta Ibu, dan juga staf-stafnya, Bapak Wakilnya, Bapak RT-nya, Bapak Linmasnya, semua yang saya hormati. Dan tentunya kita doakan jadilah masyarakat yang baik, jangan hanya pintar mengkritik. Betul. Jadi kepala desa itu tidak mudah. Jadi seorang pemimpin itu perlu kesabaran yang luar biasa. Apalagi di zaman sekarang netizen bibirnya sangat tajam. Betul apa tidak? Salah sedikit dikritik. Bu, nggak cocok sedikit dikritik. Betul. Makanya jadilah masyarakat yang baik. Mama doakan para pemimpinnya, semoga para pemimpin kita dari atasan sampai bawahan dijadikan oleh pemimpin yang adil. Amin. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, dan pemimpin yang tidak lupa dengan janji-janjinya. Semoga Allah menjadikan desa kita, khususnya umumnya Indonesia tercinta, semoga Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, aki-aki, nini-nini, santriwan, santriwati, karyawan, karyawati, kum tadi wiji-wiji hormatan jisim abdi. Mudah-mudahan sadayana kenging rahmat ti Gusti Nu Maha Suci. Mugi-mugi dongkap dati bumi ka dia sejak tolabul. Niatkan heula urang di imah datang ka dia arek ngaj. Sarekananya heula ka ibu-ibu arek tolabul ilmi apa arek tolabul berkat? Jawab. Arek tolabul ilmi apa tolabul berkat? Nu ngajawab dua-duana eta jujur. Niatnya mau ngaji saja dikasih berkat ya saya ambil, betul apa tidak? Tapi jangan lupa niat yang paling utama, innamal a'malu binniat. Saknya apa gawean eta kudu dimimitian ku niat. Niatan urang datang di imah ka dia arek ngaji, arek tolabul ilm. Kunaon sababna? Dawuhan Rasul, manintaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Sajal manu ngalengkakeun sampeanana arek ngaji, arek tolabul ilmi, mangka eta jalma dihampura dosana ku Allah samemeh ngalengkah.
masih diimah kene padahal ibu geus niat di beurang rek ngaji penting mah rek hadir haditu kal hidayah aya rajaban aya ustazah ti Karawang insyaallah arek hadir eta encan ge leumpang ka dieu diimah kene dosa urang geus murubut di luhur sausap rambut jeung kotomena jeung kutuna tinggarep nepi ka handap sausap dampal jeung rorombeheunana sekalian. Pokoknya zaman udah datang arek ngaji tolabul ilmi arek hasil teu hasil arek ngarti arek teu ngarti pokoknya tetep eta jalma geus dihampura dosana ku Allah. Hayang dihampura dosa teh garadu dosa teh loba gede bahkan gedean kena dosana daripada awakna betul apa tidak? Hayang dihampura dosa ku Allah makanya orang sing rajin ngaji insya Bo penting iya orang kumpul ngariung di ieu tempat memperingati peristiwa yang sangat luar biasa, kejadian yang sangat langka yang hanya terjadi seumur dunia satu kali, yaitu diisrokan dan mi'rajkannya Nabi terpilih, Rasul pinunjul, Nabi gumati yang jauh di mata tapi dekat di hati kita. Tiada lain tiada bukan Habibana wa Nabiyana al-Karim Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyaknya Nabi hanya beliau yang Allah isrokan dan mi'rajkan. Coba rek naros ibu Nabi aya sabaraha jumlahnya? Aya sabaraha? Cek saha 25. Jumlah Nabi ada 124.000 Nabi. Hogening loba. Jumlah Rasul ada 313 Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Anu ibu-ibu teu arapal wae teh ngaranna. Apal teu Bu? Apalan keneh budak PAUD jeung TK. Budak PAUD mah arapaleun, makana ibu lamun nganterkeun budak sakola, nganterkeun budak PAUD sakalian jeung ibu sakola. Da zaman urang mah baheula keur leutik eueuh PAUD jeung TK. Betul. Imang nganturkeun sama sakola, budak asup ka jero, indungna di luar ngobrol. Jajan bakso 2 mangkok sewang. Tambah deui seblak. Ngobrol ka ditu ka dieu ngaler ngidul. Gedean kene ongkos indungna daripada ongkos anakna. Komo lamun geus aya, naon? Manasikan. Ka ditu ka dieu, indungna nu riweuh, lain budak anu riweuh. Indungna rariweuh maruli baju bodas. Da eta hayang dipoto di luhur onta. Betul apa tidak? Ini kisah Isra Mi'raj. Kita wajib percaya karena kejadian ini. Perlunya ada keimanan di dalam hati kita, keyakinan dalam hati kita bahwa Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj atas panggilan Allah melalui perantara malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kisahnya sudah diabadikan dalam Al-Quran surat Isra ayat 1 yang tadi dibaca oleh qori kita yang begitu merdu suaranya. Betul. Bahkan diabadikan dalam kitab Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far, dina kitab Al-Barjanji kitab rawi. No ibu-ibu jarang maraca teh kitabna. Barokah teh kitabna Bu. Rawi berjanji boga kitabna. Oh henteu. Atau boro-boro macana meureun kitabna kita bogaeun. Dina kitab rawi disebutkan gitu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa liru'yati hannan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ulah dikeprokan betul baca sholawat imah keprok. Bu, ibu, kisahna hayu orang buka ayeuna. Penting ieu abdi rek muka kitab ngaranna kitab Dardir. Kitab naon cenah? Kade ulah bari nundutan. Lamun bari nundutan gagal fokus. Di dieu ngaji Dardir bari ka imah ditanya, "Mah ngaji naon?" Dardir. Batur ngaji Dardir di imah jadi dahdir. Da eta bari peureum ngadengekeunana. Siap ngadangukeun. Siap elmuna dicadak uih ka bumi. Siap diaramalkeun. Insya. Pada malam 27 Rajab
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam Masjidil Haram dekat Baitullah caket Hijir Ismail. Keur sasarean jeung mamangna Sayyidina Hamzah. Barang kitu datanglah tamu dua malaikat utusan Allah, Jibril dan Mikail. Jibril datang mengucap salam, assalamualaikum ya Rasul. Ditembalan ku Rasul, waalaikumsalam ya malaikat Rabbi. Wahai Jibril, aya naon anjeun ka dieu? Jadi Rasulullah mah disemahan teh ku malaikat. Nu nyemah ka nabi mah malaikat. Beda jeung nu nyemah ka urang. Nu nyemah ka urang mah nu nagih, mun teu nu nginjem. Betul, Bu? Aya naon anjeun ka dieu Jibril? Ya Rasulullah, kaulah penting ayeuna diutus ku Allah pikeun ngajemput anjeun. Anjeun bade diisrokeun sareng dimi'rajkeun ku Allah melalui perantara kaulah malaikat Jibril jeung batur kaulah malaikat Mikail. Tapi samemeh urang berangkat anjeun ku kaulah rek dibersihan heula manahna. Maka Rasulullah dituntun ku malaikat Jibril dibawa ka sumur Zamzam, digolerkeun Rasul di pinggir sumur, dibelek dadana, dikaluarkeun manahna, dikumbah ku cai Zamzam tilu kali ngumbahna nepi ka suci teu aya kotoran dina manahna Kangjeng Rasul, dibersihan ku malaikat Jibril. Tina naon? Tina sifat-sifat goreng, sifat syirik, pidik, dengki, jahil, kaniaya, ujub, ria, sombong, takabur teu aya dina manahna Kangjeng Rasul. Eta sifat goreng model kitu ngadagleg di hate urang mah umat Nabi hatena kalalotor. Betul, Bu? Awakna doang calager lalintu hatena mah geri. Loba nu sirik kabatur. Aya nu beunghar sombong. Betul? Aya di dieu nu sirikan aya. Teu kaop nyeuleut tatangga beunta jelema sirik mah. Tatangga kabeli motor manehna nu ngebulna. Batur mah kenal pot ngebuli mah biwirna meledung. Betul? Tatangga kabeli termos manehna nu ngagolakna. Tatangga kabeli sawah manehna muriang. Betul? Ningali tatangga kabeli mobil manehna setruk. Kadenge deui tatangga ngabangun imah dibawa ka rumah sakit. Naon geunana jadi jelema sirik. Tatangga mah naik mobil alus, manehna mah naik mobil ambulan desa. Nepi ka rumah sakit ngadenge deui tatanggana kebeli mobil deui manehna mod. Moal ngeunah jadi jelema sirikan mah, Bu. Geus bae bersyukur apa yang kita miliki, tong sirik ka milik bat. Milik rezeki geus diatur ku Gusti Allah. Mangka urang kudu narimakeun selalu bersyukur alhamdulillah. Rek naon sirikan jadi jelema teu ngeunah, Bu, moal ngeunah hirup di dunia jeung di akhirat. Betul. Beres dibersihan manana Rasul dilebetkeun deui kana tempatan diusap ku Jibril teh aya tapakna. Saenggalna Rasulullah dituntun ku malaikat Jibril dicanda ka payunan Masjidil Haram yang sudah nampak di sana kendaraan yang siap membawa Rasulullah Isra. Apa kendaraan yang dipakai waktu itu? Buraq. Ma huwa buraq? Naon ari buraq? Nyao atuh. Buraq itu adalah kendaraan berupa binatang berwarna putih didatangkan dari surga Firdaus. Luhurna sahandapan kuda saluhureun himar, lumpatna bagaikan kilat. Diarana ge buraq, asal katanya adalah barkun. Bakro sukun patah barkop damatain kun barkun artinya kilat. Jadi Rasulullah itu naik kendaraan yang super kilat, lain naik Apollo, lain naik kapal jet, lain naik kapal terbang, melainkan buraq di surga. Nu diciptakan ku Allah khusus buat membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah naik karena tonggong buraq dihapit Jibril belakatuh Mikail dipalih kenca. Maka ngeblesat eta buraq ninggalkeun Masjidil Haram arah dan tujuan ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kan dina kisah kitu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Melohok wae ucuy. Kacimanya. Rasulullah berjalan, dilempangkan Rasulullah ku Gusti Allah dengan kendaraan buraq di surga.
jeung deui dikawal ku malaikat Jibril dan Mikail anu mulia utusan Allah. Di perjalanan Rasulullah sababaraha kali eureun diparentah ku malaikat Jibril. Nu ketua rombongan itu karomnya Jibril, Bu. Karom ketua rombongan. Rasulullah mah ya ikut saja. Kumacek Jibril we dititahna. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nurutkeun kepada Jibril karena Jibril itu diperintah oleh Allah. Rasulullah dina hiji tempat di piwarang turun ku malaikat Jibril, Muhammad inzil fasolli, turun kau di sini maka sholat engkau 2 rakaat. Maka Rasulullah turun sholat 2 rakaat atas perintah Jibril. Beres sholat naik dari kana buruk ditanya ku Jibril, atadri ma sholaita ya Rasulullah, tahukah engkau di mana tadi kamu sholat? La, kata Nabi, saya tidak tahu Jibril. Di mana itu? Itu adalah tanah Thayyibah ya Rasulullah. Jadi Rasulullah pertama kali sholat di tanah Thayyib di perjalanan Isra. Kemudian berjalan kembali Rasul turun di tempat yang kedua, sholat lagi 2 rakaat di kota Mad. Jawab di kota Mad. Ngajawab dan bervariasi. Ayo ngajawab Madinah, ayo ngajawab Madiun berarti itu mah itu. Kita ngajawab Madiun berarti pikirannya buruk ngasam ke Jawa Timur. Jawabannya bukan Madinah, bukan Madiun, melainkan kota Madian. Naon cenah? Madian. Hiji tanah Thayyibah, 2 kota Madian. Pasaru berangkat dari Rasulullah. Turun di tempat yang ketiga di Gunung Turki. Hah, emang ada Gunung Turki? Turun di tempat yang ketiga di Gunung Tursina. Catat Gunung Tursina, yang ngaji ya. Pasaru berangkat dari Rasul, turun di tempat yang keempat di Baitul Lahmi yang terkenal sekarang dengan nama Bethlehem. Arah palurang ieu ka Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bethlehem adalah tempat dilahirkannya Nabiullah Isa alaihissalam oleh ibunda Siti Maryam. Dan Bethlehem itu adalah tempat yang dituju oleh umat Kristiani merayakan misa Natal. Di Bethlehem ada gereja terbesar. Di dunia ada Paus Fransiskus Abu Yakna. Mencara orang Islam Abu Yakna itu teh pimpinan anak. Tempat misa Natal itu di Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat dilahirkannya Nabiullah Isa alaihissalam. Namun orang Islam kan tujuannya adalah Mekkatul Mukarramah, ada masjid terbesar di sana, Masjidil Haram, dan letaknya ada Baitullah di dalamnya. Betul Bu? Kalau tujuan umat Kristiani ya di sana di Baitul Lahmi, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam oleh ibunda Siti Maryam. Nabi Isa dilahirkan boga bapak. Satu-satunya manusia yang terlahir tanpa seorang bapak adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Siti Maryam hamil melahirkan tak punya suami. Ya mungkin loba lah dipirang sari awewe nu kitu. Aya tuh. Aya teh di dieu. Budak keluar eueuh bapaan. Lahiran eueuh salakian aya. Ulah disarwakeun yang Siti Maryam, Cuk. Maryam wanita suci, wanita soleh, beliau hamil melahirkan tak punya suami atas izin Allah. Bayi yang dikandungnya seorang nabi dan rasul, Nabiullah Isa alaihis. Beda jeung Maryam orang pilang sari. Maryam orang dia mau boga anak, boga salaki ladang mundur. Betul. Makanya boga anak parawan jaga, ulah sok diumbar. Bating ulah sok liar ka mana budak perawan cicing di imah. Terus ini pacok orai. Makanya lo bawa orai liar zaman ayeuna. Makanya lamun dipacok orai eta sok bareuh beteungna. Betul apa tidak? Aya parawan di dieu. Hei parawan kudu eling, ieu zaman geus tiguling. Bukti ayeuna loba paling maling sela-sela ping-ping. Utamaka para istri hirup tesing hati-hati sebab di zaman kiwari loba paling liang. Jali, lo nyanyang jali. Model jalma akhir zaman geus paroho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Balatak docil, dongdot cilik, umurnya baru belasan tahun tapi sudah mau dibonceng sama laki-laki. Betul apa tidak? Dibawa ke panginepan sapeting ucing-ucingan, kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Naudzubillahimin. Makanya jaga anak-anak kita, generasi muda kita jaga. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Lain dijaga di kurungan. Pager anak kurang ku ilmu agama, didik anak kurang ku ilmu agama. Asupkan ke pengajian tileletik sedini mungkin. Masukkan ajaran-ajaran Islam. Make
pakaian Islam, pakai bahasa Islam. Betul. Masukkan ngaji sok tileletik teh budak, didik orang warah ku ilmu agama, lulus SD, masuk SMP, masukin pesantren bu. Amun ibu mau pusing mikiran budak, sok jajar budak SMP, SMA, diabur ku ibu, di motoran, di HP-an, cilaka. Betul. Kalau memang ibu punya waktu dan kesempatan, namun karunya ka budak tuh, budak SMP jeung SMA anu kudu dianterkeun ke sakolana. Budak PAUD jeung TK balalager, budak memoal mantak ngabohong, tapi nu gede. Bebeja ke kolot arek kerja kelompok ternyata diobok-obok. Na'udzubillahi min. Makanya siap jaga anak kita, betul bu? Masukin ke pengajian, asupkan anak orang karena pelajaran agama, ilmu sekolah nomor 25. Ibu mau didakwa ku Allah lamun anak orang terpinter bahasa Inggris, mau didakwa ku Allah anak orang terpinter matematika, mau didakwa ku Allah anak orang terjadi pejabat, tapi ibu bakal didakwa lamun anak orang terpinter maca Quran. Betul? Quran. Kan orang bakal maut. Ketika manusia mati, apa yang dibacakan sama orang yang sudah mati? Apa yang dibaca? Quran apa Quran? Jawab, Quran apa Quran? Cara lager ngejawabnya mah Quran. Ayeuna orang maut hanya dibacakan Quran, tapi anak orang tadi warah dididik baca Al-Quran. Rek saha membacakan Quran ka urang. Mana eta cenah amil jeung ustad. Amil jeung ustad daekeun ngajikeun, daekeun nyolatkeun lamun dibayar. Betul. Kamu tadi bayar daekeun teh. Daekeun mah daekeun ngan rada gugurutu. Atuh sing ngarti we ceuk. Coba lamun anak urang nu pinter baca Quran tok kudu nungguan 3na, 7na, 40na. Tiap hari anak kita akan mendoakan orang tuanya. Betul apa tidak? Tak rugi boga anak teu dididik ilmu agama, ketika mati tidak ada yang mendoakan kita. Ayo masukkan anak orang ke pengajian. Baru sakola mah dialalanturkeun, ari ngaji sing suruntul jiga yatim. Kadang-kadang seperti itu. Ustad mahara rese digaji hanteu pan ku pamarentah. Betul. Minta bayaran ka budak tara malalayar. Allah tahunan, Allah mingguan, Allah bulanan. Allah istun karena Allah. Otak ustad zaman ayeuna mah karuru. Betul apa tidak? Coba tinggal di ibu ari sakola mah urang ngabelaan. Du anturkeun ka sakola ngabring kabeh jeung indung-indung lamari nu sakola. Tapi ngaji eueuh nu nganterkeun ka anakna. Betul apa tidak? Eueuh nu nitipkeun ka guruna. Mana teu aya. Tidak ada tanggung jawab dari orang tua, padahal itu kewajiban kolot mendidik anak, lain kewajiban ustad. Betul? Ayeuna dina pakaian, semuanya serba baru kalau masuk sekolah SD, baju baru, sepatu baru, buku baru, tas baru. Tapi ngaji kabeh warisan. Buku urut sekolah, tas urut sekolah, baju urut mamangna geus eueuh kancingan 2. Barang dipakai bujal ngebendeleh. Masya Allah, watir kabeh anakna arek naik ka Quran, cek indungna Quran ge warisan keneh. Mama abdi rek ka Quran, kumaha cek indungna tong meuli Quran aya urut emak. Di mana mak tuh di pangbeasan dia lu kusia. Barang diirik bener Quran mah aya kan geus sarwek ngarek-cerekan. Masa sarwek elem tong gede laga Quran sarua wae nu anyar nu heubeul ge. Masya Allah, prihatin eta budak ka Quran naik Quran bu di eleman ku power blue. Nepi ke alam taro ngarendeng jeung alam nasroh. Barang ditanya cek wana ngaji geus nepi ka mana jak geus nepi ka 2 alam tah alam taro jeung alam nasroh ngarendeng. Masya Allah, tabarakallah. Meni eueuh atohna anak ka Quran. Omo giliran bayaran. Masya Allah. Ibu sakola nyakolakeun anak ke perguruan tinggi, daftar sekian juta dibayar, bulanan sekian juta dibayar. Teu boga duit ngabelan kongkorong dijual motor digadekeun ngabelan sakola. Betul. Anu can dumuk eta anak urang nulungan ka urang sedayana, tapi karena ilmu agama dipentas sabulan 10.000 ge hararese. Betul. Guru mending semangat yang bayar listriknya jeung bayar listrik 10.000 bejakeun ka mama. Jeung meuli sapu, jeung meuli kapur, cek ustad bari jeung leuleus datar hasil. Budak mama bener bebejak mama. Oh cek Pak Ustad ge bayaran 10.000 eta meni morongos cek mana pindah siang ngajina. Astagfirullahaladzim. Aya nu kitu kolot di dieu aya. Belah mana diukna teh jelema eta? Astagfirullah. Karunya tuh bu, Ustad karunya, masya Allah, tabarakallah, Ustad bener geus karuru. Bahkan di abdi mah aya perkara sangat tragis, Ustad karunya bu.
Ustad aya ustad mere caramah teu bisa ngaji meureun magahan eueuh duitan eta ustad unggal poe gawe nangan nungguan manuk cungcuing sasada mun aya manuk cungcuing sasada manehna mah geus seuri wae nyangge we na bangku tweet 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 kitu teh geuning tweet 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 seuri we ta ustad eta aduh cek pamajikan kangku naon cengar-cengir proyek mah proyek ho paneta mah cenah manuk cungcuing paneta teh ciciren rek anu paeh mah geuning akang mah atopan akang anu tahlil anu ngajikeun di kuburan saya menang saminggu mah teu kudu meuli beas astagfirullah ta ustad aya di dieu ustad nu kos kitu aya ngarep-ngarep tatangga paeh aya masyaallah ulah kan ulah karunya barang can ge balam-balam acan datang RT assalamualaikum Pak Ustad waalaikumsalam tuh mah bener mah aya nu paeh RT ngabejaan itu Pak Ustad cenah aya nu maot saha Pak RT itu mitoha Pak Ustad ngadadak astagfirullah mitohana sugan teh aing mah batur arek menang duit kalah mayar arek untung kalah buntung makana ulah sok ngarep-ngarep barang tepung gara-gara kolot budak teh hararideng betul ayo didik anak kita dengan ilmu agama insyaallah itu adalah harta kita yang paling berharga emas intan berlian mah ditinggalkan gitu mah Bu tapi anak anu soleh ngadoakeun ka indung bapana terus-terusan moal aya hahalang antara indung jeung anak diijabah ku Gusti pas haru berangkat Rasul ninggalkeun Baitul Lahmi barang kitu Rasul ningali hatta ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana Rasul ningali jalma anu tandur harita panen harita di mana dipanen eta pare laina seep kalah ngalobaan di ari satangkal jadi 10 tangkal di ari sadapur jadi 10 dapur di ari ti hareup ti tukang jadi malika tukang digigir jadi kana tambah loba Masya Allah cek Rasulullah man haula ya Jibril saha cenah eta Jibril urang mana Jibril kunaon eta jalma tandur ayeuna panen ayeuna bari jeung teu seep-seep panena maka Jibril ngajawab ya Rasulullah eta jalma nu keur tandur ayeuna panen ayeuna bari jeung teu seep panena adalah umat anjeun urang pilang sari amin jalma nu kumaha Jibril haula'il ladzina yunfiquna amwalahum Bu Masya Allah tabarakallah jalma anu kertandur harita panen harita ternyata jalma anu sok masihan sodako jariyah haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanah bisab'i mi'ati di'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu eta jawaban malaikat Jib nu ibu-ibu teu ngarti ngerti teu atuh cok abi teu ngarti ye beda kiceupna ge beda jalma nu kumaha cenah Jibril eta teh jelema bager ya Rasulullah selalu jihad fisabilillah menyumbangkan hartanya di jalan Allah boga duit teh pake rajaban boga duit teh pake muludan ngabangun masjid musholah majelis taklim pondok pesantren bager ke anak yatim nyaah ka fakir miskin dialah orang baik ahli sedekah kebaikannya akan diganti oleh Allah satu kebaikan diganti 700 kali lipat alhamdulillah makanya eta nu kapanggih ku Rasul yang pertama rombongan jelema bager aya eueuh urang dieu nu balalageun aya mun eueuh nu bager moal kikieu betul ya bisa na kieu karena ada campur tangan jalma-jalma bager orang-orang yang dermawan yang siap berjihad di jalan Allah betul maka jangan takut orang yang baik ahli sedekah kebaikan Anda akan diganti satu kebaikan diganti 700 kali lipat makanya jalma tukang sedekah akan bertambah tidak akan pernah berkurang bal yazdad baliklah bertambah dan bertambah Masya Allah alhamdulillah Rasulullah berjalan kembali meninggalkan jalma bager ini perjalanan Isra jadi di perjalanan Isra itu Allah memperlihatkan kepada Rasulullah berbagai macam siksaan untuk umatnya macam-macam anu kapendak ku Kangjeng Rasul ngan penting ieu moal dicaritakeun kabeh ku abdi da moal anggeus abdi ge ngaji ya jeung jamaah lamun ngaos kitab Dardir itu 4 bulan baru tamat seminggu 2 kali tamat 4 bulan ayeuna di dieu cuma 1 jam maksimal 1 jam setengah
kubarek geus keunana. Maka orang comotan wae nu pentingna. Yang penting ibu ngerti, pulang ke rumah bawa ilmu, dipakai di bumi. Alhamdulillah. Lanjut. Pasar Rasul berangkat kembali ninggalkan zaman nu bager barang kitu Rasul ningali hatta ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yusrahuna kama tusrahul ibil wal ghanamu wa ya'kuluna ad-dara'a waz-zaquma wa radba jahannama wa hijarataha. Rasul ningali jalma nu digiringkeun jiga kebo, digiring jiga sapi, digiring jiga kuda, digiring jiga embe, bari jeung sabetan ku malaikat. Ceger. Wa yakuluna ad-dara'a waz-zaqum, bahkan dibere kadaharan kayu dore jeung kayu zakum, jeung ruhak neraka jahanam diwawalkeun ka bibirna eta jalma. Naudzubillahi min. Cek Rasulullah, man haula ya Jibril? Siapa itu Jibril? Urang mana Jibril? Kunaon nepi ka digiring jiga sapi kitu? Maka Jibril ngajawab, ya Rasulullah, eta teh umat anjeun, urang pilang sari. Naudzubillah min. Jalma nu kumaha? Haula'il ladzina la yu'duna shadaqata amwalahum. Eta teh jalma nu tara daek ngaluarkeun sedekah, jalma nu tara daekeun mere, aya nu muludan cicing wa, anu rajaban pura-pura teh nyaho masjid dibangun pura-pura teh nempok budak yatim liwat diantep, tatangga teh boga beas cicing wae, eta teh jelema koret, jelema medit, jelema kumat, jelema bakhil alias buntut kafir. Aya orang dia nu buntut kasiran, aya eueuh di dieu jelema nu koret, belah mana diukna koret? Euy, aya nu koret dengekeun ret, hirup jadi jelema koret moal bagja di dunia, moal bagja di akhirat. Di akhirat jelas disiksa luar biasa, di dunia kajenteng duitna loba moal bahagia. Sabab jelema koret mah baroning jeung bibir batur jeung bibirna ge nyaah. Punya uang tidak mau berkurang, hanya bertambah terus. Hayangna nyiwit embung diciwit, betul. Hayangna mere embung di embung, hayangna dibere embung mere. Ta eta ciri jelema kor. Parang sana meureunnan duit anu lobar di bawah pae. Di bawah teu maot, Bu. Urang maot moal. Jawab, kita maot moal. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ayatnya tidak bisa digantikan, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban-saban anu bernapas bakal ngalaman maut. Paeh kabeh ge. Presiden, paeh. Gubernur, bupati, camat, dewan, lurah, wakil, komo RT mah. Insyaallah. Ustazah kiai ajengan bakal wafat pupus diroko ka kiai paeh, gila aing mah ngadeng teh hayang teuing. Presiden mah paeh baroda teuing kitu geus loba gantina ieu. Betul. Presiden belum turun sudah banyak calon-calon presiden. Buktina kamari, wiwi can turun, wowo hayang naik. Ya iya Pak Jokowi belum turun, Bapak Prabowo udah pengen naik. Betul apa tidak, Bu? Sekarang mah kita punya pemimpin, punya presiden badannya gemoy. Maka dituna ge lalintu udah menang makan gratis. Betul apa tidak, Bu? Kalau zaman Jokowi mah karuru, udah presiden lagi leutik kuru. Alhamdulillah ini mah gemoy. Bu, Bapak gubernur belum mati sudah banyak calon gubernur, betul? Bupati can mati sudah banyak seleksi calon-calon bupati. Camat sudah banyak calonnya. Lurah baru 2 tahun ngejabat sudah banyak yang ingin menggantikan jadi lurah. Wakil can maot geus aya gantina wakil. Komo RT mah paehna ge di Arab-Arab. Karunya RT euy. Mana RT belah mana diukna ieu? Teh, ampurannya teh. Lainnya ustazah sentimen sama RT, justru saya itu idola sama pejabat yang namanya RT. Kok bisa? Kenapa? Karena RT itu gawe pangcapena, gaji pangdetikna. Mun aya nanaon di masyarakat pangheula nu di demo saha? Ibu-ibu lamun teu kabagian BLT saha nu dicarekan? Kalau ada yang enggak kebagian bansos siapa yang diomelan?
Lamun aya masyarakat kecurian, kerampokan, kepalingan, saha nu diinterogasi. Kalau ada ibu-ibu mau melahirkan, siapa yang dicari? Lamun aya parawan rada reuneuh ti heula. Astagfirullah. Hidup RT. Doakeun makana RT sing panjang umurna. Ngan ulah panjang teuing teh, bising batur geus parae sorangan hirup wae. Karunya RT rek mingpin saha. Kita semuanya akan mati tanpa terkecuali, betul apa tidak Bu? Israel akan datang secara tiba-tiba, al mautu ya'ti baghtatan, maut datang ngagetkeun. Israel datang moal bebeja, Israel datang moal ngaWA. Betul. Geus teu kudu nungguan gering, teu kudu nungguan kolot, maut mah. Maka jangan merasa kita masih muda, jangan merasa kita masih sehat. Buktinya banyak orang yang mati muda, banyak orang yang sehat mati ngedadak. Betul. Makanya persiapkan diri kita dari sekarang, wahai koret dengekeun sia. Betul Bu? Kita semuanya akan mati. Kahatur Bapak Gubernur, direktur jeung insinyur, tukang bubur jeung tukang cukur, kabeh bakal kalian akur teh dulur. Kahatur Bapak Bupati, Ibu Hajah jeung Bapak Haji, aki-aki jeung nini, kita semua bakal mati. Kayak jadi ikut dong yo. Kahatur para pejabat, inspektorat dan direktorat, Kang Mamat penjual tomat, umur kita bakal tamat. Tamat moal ce, semuanya mati. Cuman masalah waktunya yang belum kita tahu, kapan, di mana, tempatnya, jam berapa, gara-gara apa, itu rahasia ilahi. Yang jelas kita semuanya akan mati. Dan bukan harta benda yang kita punya yang kita bawa, bukan. Lain duit nu loba, lain sawah nu lega, lain imah gedong, lain mobil alus, bukan itu yang kita bawa. Makanya jangan pelit jadi manusia. Betul apa tidak? Dangukeun. Ketika kita mati tidak ada yang dibawa. Lantas apa dong yang kita bawa? Coba jawab. Ibu lamun mati bawa apa? Jawab, mawa naon? Amal. Amal naon? Ulah sok ngomong-ngomong amal soleh. Kalau kita mati bawa amal soleh, kemudian si soleh mati bawa apa? Mawa naon atuh Bu Haji? Sana cek abdi dawuhan Rasul. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Itu kata Nabi. Pasti teu ngartieun tah malolok wae eta teh. Ngarti beli. Beli. Apa ada artinya Ustazah? Runguakeun. Hei, koret, dengekeun. Nu nganter ke alam kubur, tilu saur hadis Rasul, hiji sedekah jariyah serta ikhlas karena Allah, dua ilmu nu manfaat serta dialap manfaat, tilu putra anu saleh ngadoakeun ibu Rama. Ha, 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 ha. Bu, sing digawa mati anak telu. Kaping seje sodakoh jare. Hujan Bu, hujan. Ini kalau gerimis, kalau hujan ibu mau pada balik nggak? Janji? Insya Allah hujannya hujan barokah. Kadituna barokah. Kabe dituna deui barecek. Betul Bu? Pesonanya lagi lalesan.
kajen geus belok ieu jalan oge kajen. Bo sing digawa mati anak telu kaping siji sedekah jare ngebiasana ibu mere nasoknya nyaah teu Bu ibu lamun di penta jariah sedekah sok nyaah teu jawab sok nyaah teu di dompet ada duit ratusan 50-an 20-an 10-an 5 ribuan 2 ribuan anu mana anu keluar astagfirullahaladzim. Berarti benar orang Pilang Sari banyak yang koret Pak Lurah. Sodakonya 2.000, 100.000 yang keluar kok dibebaskan ulah siapa jang bayar emo. Astagfirullah. 50.000 kepengen keluar masukin lagi jangan buat bayar baju. 20.000 bayar beras. 2.000 budak ketebakian. Masya Allah, tabarakallah. Makanya mudah-mudahan saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia, tolong Bapak, saya minta kepada Bapak, jangan hilangkan uang nominal 2.000 rupiah. Kenapa? Karena uang itu yang suka dipakai ibu-ibu jariah. Bu, karena orang ulah kor, nuka bawa mau teh sodako jari, bukan harta yang banyak, lain duit nu loba, betul? Ya dengekeun ret ya. Jalma korete meregehese harese mere hayangna dibere embung sidekah iwas amatnya aya angin dia kajol ku sababnya meningdang dan imah jengaga desawa. Betul apa tidak? Orang yang koret punya duit mending pakai dangdan rumah atau ngegade sawah. Rajaban malobaan ya goceng. Betul. Dengekeun koret aya keneh sia. Najan loba harta sawahna lega mun ajal tos tiba moal kabawa la 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 kerungu beli koret duit loba teu dibau sawah lega teu dibau imah gedong teu digandong mobil bagus teu ngilu istri gelis tadi ais suami kasep tadi bawa betul dibawa tuh salaki melu tuh salaki melu mah melu Bu pan paling depan ngegotong keranda bari ceurik sebelah mata sebelah dilalak lirik nangan janda makanya rugi kita ngeden duit di bawah kasur di bawah bantal disimpan di jero laci lemari giliran kita mati duit dipakai kawin deh ku salaki makanya rugi makanya hirup ulah sok karoret betul lamun boga duit ulah sokan pelit bisi jadi penyakit lamun boga harta ulah poya-poya bisi jadi cilaka mendingan urang sidekah ngarah hirup urang berkah bara bere kudu bara bere boga duit kudu daek mere rasa rese ulah hara kasih dekah ulah hara ayo cak siata kasih dekah ulah hara rese yang di bawah satu adalah sodako jariah yang kedua ilmu yang bermanfaat bocor kajen bocor ge cai iya kajen basuh tenan naon kita sama-sama kebasahan gak apa-apa betul apa tidak jangan takut semua yang ada di sini akan ada dalam CCTV Allah yang tidak akan pernah mati katingali tuh orang Pilang Sari walaupun hujan tetap rajaban Masya Allah luar kayak katingali dibuka itu diputer kaset nate katempuan kabeh tempo urang Pilang Sari ku rajaban anu kur dahar wae anu kur gagayem wae anu kur nundutan wae anu kur ngerokok wae ta bapak-bapak waduh katempo kabehan katempo betul Bu atuh bang hujan sakit mah jamak atuh teu jadi masalah saya pernah ceramah kaki saya kakeum ku cai pernah
kakeum sakieu. Jamaah geus sarua kakeum ku cai. Sudah ngalamin son mati, kongslet kahujanan. Akhirnya apa? Pakai toa kecil. Terjadi masalah, pakai salon detik. Ngaji teruskeun. Betul, Bu? Jangan terhalang oleh suasana. Sok ngaji teruskeun. Bang hujan sakieu oh jamak atuh. Kecil atuh. Betul, Bu? Lanjut. Muka bawa maut ka hiji naon cenah tadi? Sodako jariah makana ulah kor. Jangan pel. Pusing jadi penyakit. Geus jadi penyakit moal mahi duit saeutik. Tolong dah kesadaran Anda. Betul? Kita ini umat Islam, satu diwajibkan salat, membaca syahadat dan juga mengeluarkan zakat. Ini kadang-kadang orang belum paham dengan yang namanya zakat. Hari panen mana? Allah. Matakna, Masya Allah, tidak ada keberkahan dalam hidup kita. Pare loba, kajual, jangan panen geus beak Allah. Kadang-kadang minjam buat modal. Betul apa tidak? Tidak ada keberkahan. Kunaon sababna? Sadar karena kita belum bisa mengeluarkan zakat dengan penuh. Sawah sakitu legana kudu ngeluarkan zakat. Oh, Masya Allah, lamun urang dia balalager kabeh, zakat nang kaluar kabeh. Anak yatim tibang 100 urang mah kabere. Betul apa tidak? Kan loba nu koret ya, loba nu pelit di dia ya, katempoan. Nu pelit mah beungeut tang merengut we. Aja teh duitna loba ge kesal kusut. Betul apa tidak? Mudah-mudahan anu boga penyakit koret singgura cager karena adanya Isra Mi'raj pada malam hari ini didukung cenah ku hujan anu turun. Semoga ini hujan barokah. Doa kita diijabah. Nu karoret sing calolog keur hiji nu kabawa maut sedekah jariah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya orang hirup dak kudu boga ilmu, kudu daek ngaji. Ulangan syukur hadir muludan rajaban hadir tapi ngaji sapopoe teh daek. Betul? Ya ibu-ibu sok ngaraji tara. Poe naon ngajina di dieu? Loba tanu ngajina. Seperti kieu tanu ngajina. Kunaon teu daek ngaraji? Ayo, jawab. Hanya riweuh saja. Namun ibu teu ngaji cuman gara-gara riweuh nepi ka paeh ka riweuh moal leungit. Kesibukan selalu ada, seseueun aya wae, kumaheun balatak, betul? Makanya kamu ibu tidak menyempatkan waktu untuk ngaji, moal aya waktu sempat pikeun ngaji. Lihat umur kita setiap hari berkurang, dosa kita setiap hari bertambah, betul apa tidak, Bu? Makanya sadar kita masuk ke pengajian, ke majelis taklim jangan karena orang hirup di dunia lain keur ulin, tapi bikin ibadah. Cek Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati didamel jin jeung manusia pikeun ibadah ka Gusti. Urang teh pikeun ibadah ceuk, kita salat, kita puasa, kita ngaji, kita sedekah, kita zakat itu ibadah. Tah ngaranna ibadah teh kudu make ilmu. Da sabab cek ulama lamun ibadah teh make ilmu mal ditampi. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Saja mengamal teu make ilmu maka niscaya amalna sia-sia tidak diterima oleh Allah. Makanya hayu kudu daraek ngaji. Nya urang teu bisa-bisa, teu naon, teu bisa ge. Ibu daek ngaji tapi ibu teu pinter-pinter, ibu bodoh wae. Kabodohan ibu dihampura ku Gusti Allah. Sing penting ibu datang ke pengajian. Anu diwajibkeun lain bisa na tapi lompangna ka majelis taklim. Selengkahkeun suku urang ka majelis taklim jangan banyak alas. Mereka ngaji alasan melulu. Asal geus aya wawaran, wayuh teu jangan seseuheun, diseseuhan baju ngadadak. Betul. Alasannya banyak, bukan satu, bukan dua. 1000 alasan lamun areka pengajian. Loba teuing alasan sibuk wae jeung pagawean. Betul. Akhirna anjeun teu mangkat pisan loba alasan. Senin Salasa sibuk rek nyesehan, Rebo Kemis arek MBK-an, Jumat Sabtu sareng Minggu disambat ngabesan. Mangkat ke pengajian. Kapan sempetnya? Kapan arinya? Ingat, manusia diciptakan ku Allah semua dalam keadaan repot. Betul. Sadayana repot, Bu. Dawan Allah di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Teman-teman manusia diciptakan Allah semua dalam keadaan repot. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, nuloba anak, teboga anak, nuboga salaki, randa, aki-aki, peot, aki-aki mah, aki-aki repot. Baik salaan, aki-aki, nenek, semuanya Coba tinggali, orang kaya repot nggak bu? Orang kaya repot dengan kekayaannya, loba duit nak. Dari ngaji, dari sholat, boga toko, boga sawah, betul. Mobilnya ada 3, nu ieu arek dipariksa, anu ieu arek dikumbah, anu ieu arek dipajeg. Riweuh, dari sholat, dari ngaji, gara-gara beunghar. Uangnya banyak dihitung setiap hari, betul apa tidak bu? Tokonya buka setiap hari, sawah arek ditanduran, riweuh. Gara-gara beunghar, teu bisa ngaji, teu bisa sholat. Orang miskin repot tidak? Jawab, orang miskin repot tidak? Lah repot orang miskin, komo isuk-isuk teu boga bea saleter-leter acan. Mangkat kuli, anu dagang, anu ngozek, betul apa tidak? Teu ari ngaji, tari salat gara-gara miskin, semuanya repot. Pejabat repot dengan urusannya, rakyat repot dengan urusannya. Jelema nu boga anak repot teu? Repot, anaknya ada 12, ayeuna geus reuneuh di wae. Anu ieu adian deui nu pandian, anu rek ada duapan, anu rek dianterkeun sakola. Riweuh tari ngaji, tari salat gara-gara loba anak. Nu teu boga anak riweuh teu. Atuh komo sorangan wae, nyeuseul sorangan, nyangu sorangan, sasapu sorangan da teu boga anak. Tari ngaji, tari salat gara-gara hirup sorangan, betul. Terus sadeu cenah ge, anu boga salaki riweuh teu? Riweuh ka masalakina ogoan, dahar hayang dihuapan, nginum hayang diinuman, kopi hayang dikopian, ogoan. Tari ngaji, tari salat gara-gara boga salaki ogoan. Anu teu boga salaki randa riweuh teu? Riweuh komo randa mah isuk-isuk memotoran. Neangan gacoan. Betul. Semuanya satu-satunya yang tidak repot adalah orang gila, jelema wonged. Jelema edan mah teu riweuh ceuk, ngaler ngidul. Ngulon ngetan dempang we manehna mah seuseurean sorangan, dahar di mana huapna, sare di mana golerna. Orang gila mah teu wajib salat, teu wajib ngaji, teu wajib puasa. Kunaon zawalul akli, hilang akalnya. Teu wajib salat. Maka ibu waras boga akal, boga pikiran, tapi teu daek ibadah, teu daek ngaji, teu daek salat, maka sarua jeung wong edan. Betul apa tidak? Yo, yang pertama tadi naon sedekah jariah, yang kedua nyaeta ilmu anu manfaat. Makanya datang ibu ke majelis ta. Insya anu katilu adalah doa anak yang soleh. Semoga anak kita semua dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan salehah. Yang lagi pesantren semoga hasil ilmu yang bermanfaat. Anu laletik budak laletik anu ngararaji insyaallah sing boga ilmu anu manfaat. Jangan putus pelajaran agama walaupun SMP, SMA, tetap ilmu agama terus berjalan. Keur mager anak urang tinu kalakuan goreng. Insya Pasaru berangkat Rasul ninggalkan jalma anu koret, anu keur disiksa digiring jiga sato. Barang kita Rasul ningali deui hatta ala qaumin turdakhu ru'usahum kullama rudikhat adat kama kanat wala yaqturu anhum. Rasul ningali jalma nu digeprekan sirahna nepi ka ancur. Di mana ancur ieu sirah balik deui buleud, ditinggang deui, ancur deui, buleud deui, ditinggang deui, ancur deui, buleud teu eureun. Cek Rasulullah Jibril, saha cenah eta urang mana anu digeprek sirahna? Maka malaikat Jibril ngajawab, ya Rasulullah, eta teh umat anjeun, urang Pilang Sari. Banyak kudu nyaritakeun urang mana atuh? Da keur di dieu ayeuna mah. Manya kudu nyaritakeun urang jejerukan. Urang Pilang Sari anu digeprek sirahna ku malaikat. Jalma nu kumaha Jibril? Haula'il ladzina tatasaqalu ru'usahum anis salatil maktubah. Ya Rasulullah, eta jalma nu digeprek sirahna ku malaikat adalah manusia umat Nabi nu keur waktu hirupna taradaekeun salat, sirahna berat taradaekeun sujud ka Gusti Allah. Apa neng? Enggak kegerimisan, enggak apa-apa, enggak ada gerimis, enggak ada. Alhamdulillah, terima kasih, hatur nuhun.
Aman. Geumber begirmis beladinya di dia mah aman Allah. Aman. Insyaallah aman. Bu. Aya di dia antara salat. Belah mana diukna tah jelema nu teh salat. Pantesan Bu abdi datang ka dieu langsung teueung. Bulu kuduk saya langsung merinding. Datang ka dieu. Begitu masuk ke dalam lebih dalam lagi, masya Allah beki kandel bae punduk. Kunaon ustazah? Ternyata di dieu loba jelema loba jurig eueuh huluan. Katingali teh ku ibu. Katingali teh ku ibu. Lamun katingali da emang jurigna ibu. Emang siapa ustazah jurig eueuh huluan? Jurig anu eueuh huluan adalah jalma anu tara salat. Maaf. Kalau ibu tersinggung berarti ibu jurig. Saya tidak niat nyinggung loh. Kok bisa ustazah? Ya, salat sama Islam itu satu paket. Kalau kita ngaku Islam kudu salat karena Islam itu jasadnya, salat itu kepalanya. Kalau ada jelema Islam salat berarti dia punya badan dan punya kepala. Tapi lamun jelema Islam teu salat hanya punya jasad dan tidak punya kepala. Saha anu teu boga sirah nyaeta jurig eueuh huluan. Jadi jalma nu teu salat adalah jurig nu eueuh hulu. Kalau ibu punya suami ibu tidak salat, berarti ibu sare unggal peting di kekepan serem. Bapak sholat, ibunya nggak sholat berarti bapak unggal peting sare ngekepan juri. Dua-duanya kompak ke sholat, bapak nate sholat, ibu nate sholat, berarti eta juri duaan kerpak kekep. Ih serem amat. Bapak nate sholat, ibu nate sholat, tapi anaknya orang sholat tuh, berarti itu apa ibu jeung bapak miara curi. Kumaha lamun kabehan teu salat, bapana mana akina ninina wana bibina alona opeh teu salat, berarti eta the big family of jurig. Keluarga besar jurig. Alhamdulillah saja saya mah keluarga salat tapi tetangga tidak salat, berarti ibu bertetangga dengan jurig. Sabab jelema nu teu salat ngaranna lamun ieu nu hadir teu salat berarti nu hadir ustadana oge. Astagfirullah. Jauh-jauh di Kerawang dipanggil ka dieu dipoyokan jurig. Tega ibu-ibu ya. Masya Allah. Baiklah, marilah para jurig yang terhormat kita lanjutkan. Tanggung bongana disebut jurig. Para jurig yang terhormat kita lanjutkan. Salat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Baroning ditinggalkan di akhir-akhir kan gak ulah ce. Kadang-kadang kita sholat tapi waktunya sesa ulin, sesa sare, sesa HP, betul apa tidak? Zohor nama jam 2, sholat asar jam 5, maghrib nungguan poek. Ajar mana cina urang peperihan subuh kacaangan wae, maghrib mah hayang cina urang kapoekan. Sholat isya nungguan iklan, lain nungguan azan nunggune iklan. Sholat subuh kaberangan. Ayo betul apa tidak? Makanya jangan lalawara ya ayeuna atas rajaban, sok tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Salatlah tepat pada waktunya. Bapak-bapak berjamaah di masjid, betul apa tidak? Ibu-ibu salat di rumah, anak ibu ajak berjamaah, anak laki-laki suruh ke mushola ke masjid semuanya. Gerakan habis Isra Mi'raj berarti mabrur Isra Mi'rajna. Salatnya banyak di masjid, betul? Tingkatkan salat kita karena ini adalah ulang tahun salat. Masya Allah, tabarakallah. Bagi orang yang tidak salat sewaktu ditinggalkan secara sengaja, maka eta ibu bakal disiksa di neraka 80 tahun, diancam dalam neraka satu waktu. Umur orang yang mau nepi ada 80 temahi dipakai mayar salat hiji. Betul apa tidak bu? Siap salat siap. Anu teu salat digeprek sirahna nepi ka hancur. Lamun ibu sieun jalankan salat, jangan ditinggalkan. Lanjut. Masih semangat? Pasaru berangkat lagi Rasulullah meninggalkan jalma nu teu salat teu digeprek sirahna ku malaikat. Barang kitu Rasul ningali golongan jalma anu keur dilelep-lelepkeun dina cai getih dina cai nanah. Ibu-ibu dengerin. Ini mau pada kemana ibu ya? Kamar mandi. Oh kirain mau pulang bu. Pulang juga udan bu. Mendingan dodok bareng sini bu. Kita ngaji bareng-bareng. Siap ya bu ya? Rasulullah ningali jelma anu dilelep-lelepkeun dina cai getih dina cai nanah wa yulqamul hijarah bari jeung dibaredogan ku batu.
Asal timbul sirana beledak di baledog pakai batu ancur kelelep deui kana getih tembong deui baledog deui terus eureun-eureun. Masya Allah, naudzubillahi min. Cak Rasulullah Jibril saha cenah eta moal salah eta urang pilang sari Bril. Mohon Rasul eta teh urang dinya ieu jalma nu kumaha anu dilelepkeun dina getih jeung dina nana bari jeung di baledogan batu teh saha? Jalma nu kumaha? Maka Jibril ngajawab, ya Rasulullah, dialah manusia yang suka memakan uang riba. Jalma nu sok nginjem duit anak, jalma nu sok ngaanakeun duit, jalma nu sok diuk di bank emok, jalma nu sok nginjem bangke alias bank keliling. Aya Allah di dieu. Allahu Akbar, geus aya di wae. Palura ieu kumplit-kumplit teuing ieu masyarakat ieu. Nu teu salat loba ieu nu kinjem-kinjem riba ge balatak ieu. Masya Allah, Bu. Ambe naon nginjeman duit nu kitu? Uang riba itu haram. Siapa yang mengharamkan? Allah, bukan saya. Bukan ustazah, bukan kiai kita, bukan guru kita. Yang mengharamkan riba adalah Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, kata Allah. Allah sudah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sekali haram tetap haram, tidak bisa diganggu gugat. Duit haram moal barokah, dipakai dagang moal manjang, dipakai tani tinggal daki, diparabkeun ka budak moal bener anak urang Badung, didahar ku urang man akalal haram qasa qalbu au mata qalbu. Jalma nu ngadahar barang haram mati hatinya, moal ngadenge omongan nasihat. Dan kata Rasul, man akalal haram asad jawarihuhu, sajalma nu ngadahar barang haram sekujur badannya akan malas dibawa ibadah. Betul apa tidak? Karena enggak ulah sok unjam-injam duit nu kitu. Hiduplah apa adanya sesuai dengan kemampuan. Betul apa tidak? Ulah sok lobakeun hutang. Jelema loba hutang mau hirupna moalten. Gara-gara mikirin utang, hidup jadi tidak tenang. Pagi, sore, siang, dan malam selalu ada yang datang. Siapa yang datang? Nagih lagi, aku jadi sedih. Sedih nggak? Jangan sedih, bayar dong punya utang mah. Ngutang lagi, pinjam sana sini. Daripada mikirin utang, mending kita sholawatan. Karena orang yang sholawatan pastikan dapat ampunan. Betul. Makanya ibu yang lalu biarlah berlalu, dosa kita sama Allah, cepat bertobat kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Pinjam riba itu haram, Bu. Kita sudah melakukan perbuatan dosa. Makanya cepat beristighfar kepada Allah. Allah tidak akan pernah bosan dipinta maaf oleh kita. Bahkan Allah menunggu kita semua taubat kepadanya. Betul, Bu? Bacalah istighfar yang banyak. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ini mah istighfar kalau sudah seret. Kalau sudah tidak ada jalan keluar sambil nangis, astagfirullah loba bayareun, astagfirullah Allah injemen. Istighfar sing loba hutang. Masya Allah, tabarakallah. Bu, udah ya, jangan pinjam uang riba lagi ya. Ustazah hanya menyampaikan saja, Bu. Maaf, bukannya ustazah itu cumil ataupun usil ataupun apa itulah ya, Bu ya. Bukan nyindir, maaf sama sekali. Ustazah diundang ke sini untuk tabligul Islamiyah, menyampaikan hukum-hukum Islam. Benar katakan benar, salah katakan salah, haram katakan haram, halal katakan halal. Keterima dan tidak keterima itu terserah Anda. Betul apa tidak? Kalau sudah tahu seperti ini, ibu mau pinjam lagi, masa bodoh, itu terserah ibu. Itu konsekuensi ibu nanti dengan Allah, bukan saya. Ibu andilalapkeun anak ibu. Sing penting ibu malam ini insya Allah kita turun hidayah dari Allah. Yang pelit, calalager pelitna,
Yang suka pinjam riba cukup sampai di sini saja. Bukan riba itu tidak akan pernah barokah. Dipakai dagang mual manjang, dipakai tani tinggal daki. Betul apa tidak? Cukup sampai di sini. Kedepannya yuk kita sama-sama hidup apa adanya. Jangan banyak berhutang. Insya. Lanjut. Masih panjang lelakona. Bisa berah ayo nayo. 11:30. Bengi amat ya. Masya Allah. Saya kalau ngaji dimanapun saya ngaji cukup 1 jam saja panitia. Kalau lewat dari 1 jam urusannya lembur. Siap lembur. Anak Pak Lurah. Pasaru berangkat lagi Rasulullah meninggalkan orang yang pemakan riba. Barang itu Rasul ningali rombongan wanita perempuan wadon yang rambutnya digantung di pelepah korma, poloknya ngegolak, kaki tangannya diikat dan badannya dibelit orai. Naudzubillahi min. Kata Rasul, Jibril, itu siapa perempuan, orang mana Jibril? Wong endi Bu? Pilang Sari. Itu perempuan sih kayak apa Bril? Dialah wanita yang rambutnya digantung di pelepah korma dan badannya dibelit ular. Adalah awewe anu keur waktu hirup dalam dunia tidak pernah mau menutup auratnya. Pakai kerudung cuman waktu hadiran doang. Pulang hadiran itu kerudung udah ada di pundak. Alasanna hareud arat tuh. Ya kutu aing asak cenah di jero ya. Memang kalau belum terbiasa pakai kerudung ya gatal ya atel Bu, ya hareudang. Betul apa tidak Bu? Walaupun gatal walaupun hareudang wayahna ini kerudung harus nempel di kepala, bila perlu belikan lem power blue biar nggak lepas. Betul apa tidak? Ini kadang-kadang pakai kerudung waktu hadiran di rumah mama sabodo, ke warung pakai baju lekbong, kemana-mana pakai lezing. Betul apa tidak? Kalau hadir rapi kayak ustadzah dangdanana pakai tiung naga 4 lapis 5 lapis. Waktu hadir di imamah, Masya Allah. Jalan-jalan ke Cikapundung, balikna ka Ranca Ekek, mun hadir maraketiung Bapak Lurah anu bageur. Maneka warung katembong kele. Amit-amit naudzubillahi min. Mending bodas mah nurutan gaya artis mah putih badannya, pakai celana pendek, kaos pendek juga putih badannya, mulus. Aya nu hideung teh tato artis mah ari eta urang Pilang Sari. Keur mah badanna hideung geuneuk, hapur meuni parah tapi kabujur. Ih digarok meuni ngebul. Ih gila nempona GR teh hayang ngenajong. Makanya tutup aurat yang rapi, apalagi udah tua tuh rambut udah beruban, betul. Bukannya sadar udah tua, buk bodas kalah dipiko. Mending make nu hideung, make nu beureuh, make nu hejo, huntu di beho, Masya Allah. Umat Islam kayak gitu, seperti itu, Masya Allah Bu. Coba kita tutup aurat, siap ya Bu ya, tutup aurat ya. 1 lembar rambut yang terlihat laki-laki lain akan menjadi ular, bakal nyecuan ke urang sedayana. Ayo makanya tutup aurat. Kalau memang ibu takut, tutup aurat ibu. Tapi kalau ibu tidak takut, masa bodoh. Buk-buk ibu nu digantung barina ge jor we ka ditu. Betul? Siap tutup aurat? Siap meninggalkan riba? Siap jalankan salat? Lanjut. Pasaru berangkat lagi Rasul, barang itu Rasul ningali di rombongan awewe di baik. Kok awewe mah lulus saja di neraka? Betul. Rasulullah melihat kebanyakan wanita di dalam neraka. Padahal mau dipikir-pikir wanita itu kompak dalam berbagai hal. Ngaji kompak, betul apa tidak Bu? Kemana-mana kompak, ngebesan kompak, ziarah kompak, ngomongkan batur kompak, emo kompak, semuanya kompak. Betul Bu? Emang di surga nggak, emang di neraka nggak ada laki-laki? Ada, laki juga banyak, udah dibawa ningsor. Ibu-ibu ning duhur. Rasulullah ningali awewe nu letana panjang 60 hasta. Berapa itu 60 hasta? 30 meter. Masya Allah, tabarakallah. Eta leta dibelit-belitkeun kana beheungna eta awewe cai panas nu ngagolak-golak mana ngagodog ribuan tahun dina neraka dimasukkeun kana mulutna. Hancur semua organ yang ada di dalam tubuhna eta awewe. Naudzubillah summa naudzubillah, amin. Kata
Kata Rasulullah, Jibril, siapa itu perempuan? Orang mana? Alhamdulillah. Ayeuna manggus jalal wujur, orang tambak dahan. Lain orang pilang sari doang horengnya, orang tambak dahan pokoknya masa kelilingna. Eta awewe nu kumaha letana panjang kitu Jibril, bari jeung dikucur cai panas, Masya Allah. Rasulullah sampai nangis, Bu. Maka Jibril ngajawab, ya Rasul, awewe nu letana panjang kucuran cai panas eta awewe nu keur waktu hirup di alam dunia na sok nyarekan salakina, nu sok galak ke salakina, nu sok molotot ke salakina, nu sok tunjuk acung ke salakina. Aya awe di dieu. Anu mana awewena? Bo, ulah sok nyarekan salak. Salaki mah dicarekan moal pinter-pinter kalah tenggar kalongeun. Kalah ngeblengep lebat teh dicarekan mah. Iya, kalau pelahak, pelohok lebat yang dijampe eta. Ini kan ahli jampenya luar biasa. Biasanya sok galak ka salaki tukang ngaji apa nu tara ngaji? Coba jawab. Nu sok ngaji apa nu tara ngaji? Nu sok ngaji, nu tara ngaji mah tong dibahas. Mana nama boroni ka salakina ka Allah kita nurut. Iya, nu sok ngaji ulah sok nyerakeun majelis taklim ya. Kita dididik di majelis taklim untuk menghormati suami, karena perempuan itu surganya ada pada suami. Allah ridho ka awewe anu salakina ridho. Ridho Allah aya dina ridho salaki, murka Allah aya dina murka salaki, maka carilah ridho suami. Ulah sok ngembelan ka salaki, bedegong ka salaki. Marek ngaji isuk-isuk lain meresan imah, salaki heula kopian, anak heula uruskeun, isuk-isuk ngaledok dangdan. Bedak meni 4 lapis, halis meni ngacuralit, bulu mata anti badai dipake, kurang kene pabrik cat paralinda kana beungeut, hejo keunung beureum aya di dinya. Ditanya ku salakina, mama rek mana? Rek ngaji, cicing ulah ngomong wae cicing. Oh we make sifat. Tuh urut budak uruskeun, can hudang lamun hudang pandian terus wapan. Astagfirullah. Mane mereka dahar kayak geus asak di kosmos meuli deungeuna urang tari masak ayeuna mah. Emang mamah rek mana sih arek osidahan, bisi kaberangan. Aya nu kitu urang kobak urang tamak dahan aya. Belah mana diuk net awewe nu kos kitu nya. Bapak kalau punya istri seperti itu geus wayahna ditendeu dina freezer, Pak. Bila perlu tuker tambah. Coba dong jadi wanita, hargai suami kita. Betul. Karena sepintar apapun wanita, sehebat apapun wanita, kalau suaminya tidak ridho, maaf, tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah. Tapi sebaliknya suami juga sama, hargai wanita, hargai istrimu. Pamajikan mual galak, pamajikan mual nyarekan, pamajikan mual tunjuk acun, namun salah kena hidang. Betul tidak, Bu? Pamajikan mau kumasa laki, karena dina kendaraan ke pamajikan itu seperti penumpang, supirnya adalah suami. Penumpang mah kumaha supir? Supir selamat, penumpang selamat. Supir nyasap, penumpang nyasap. Supir nyungsep, penumpang juga nyungsep. Mata penumpang kumaha supir, pamajikan kumaha salakina. Salakina bager, awewena ge. Salakina jujur, pamajikan ge. Suami sayang istri ge. Suami galak, pamajikan ge. Nyekek bisa jadi. Betul ibu-ibu? Makanya dalam rumah tangga itu kudu sama-sama saling mengerti, Bu dan Pak, mengerti kebutuhan istri apa, kebutuhan suami apa, saling menghormati, saling menjaga. Betul apa tidak? Maka ibu harus tahu aja, ibu yang suka marah-marah sama suami letah bakal dipanjangkan, dibelitkan karena beung, dikucur ku cai panas, sing boga kasieun. Enggeus mah. Masuk nyarekan deui geus. Karunya salaki meni geus kuru dicarekan wae tah. Isuk-isuk diburak terus ku pamajikanana meni muncrat eta jigong dina bibirna. Lanjut. Kemudian Rasulullah berjalan kembali, tiba-tiba Rasul ningali golongan jalma awewe jeung lalaki keur yang hareupan daging. Enak dong. Iya kalau daging enak. Eta dihareupeun jalma aya daging dua rupa. Satu aya daging asak anu seungit anu enak, satu aya daging atah anu bau anu buruk. Tapi ieu tangan lumpatna anu buruk dihuapkeun deui, padahal geuleuh. Tapi ku sabab eta siksaan ieu leungeun kanu goreng deui, kanu buruk deui, nu bagus dilewat. Cak Rasulullah, Jibril ari ieu jelema nu kumaha deui wae, kunaon ari daging alus dilewat, daging buruk di dahar. Saha eta moal salah eta urang pilang sari. Iya ya Rasulullah, eta teh urang dinya. Jalma nu kumaha Jibril? Dialah orang yang pemakan daging bosok, daging goreng, daging bau adalah perempuan yang punya suami. Suaminya anu gawe, anu ka Karawang, anu ka Cikarang, anu ka Jakarta, tapi eta awewe kalah bobogohan jeung tatangga. Salaki
salaki nu boga pamajikan geulis solehah aya di imah tapi eta salaki di luar kalah neangan jablay aya Allah tukang selingkuh tukang zina daging busuk bagi anak-anak naudzubillahi min makanya si rupa saya aya ulah sokan morengah ka ditu ka dieu gara-gara aya HP tah setan gepeng tah udah HP setan gepeng tuh kacauan ibu-ibu zaman ayeuna bukan Quran yang dibuka bukan tasbih yang dipegang tapi HP kemana-mana HP betul otik-otik HP kajenting teu kabeli beas asal kabeli kuota itulah ibu-ibu zaman sekarang banyak akses menuju ibu selingkuh loba dina HP punya kenalan lah apalah dipoto cantik segala macam diupload ku ibu banyak yang ngetrek di jalan betul bukan laki-laki yang benar anu ngetrekna ge jelema teu bener di wae betul makanya udahlah yang lalu biar berlalu saling bersyukur boga pamajikan Pak alhamdulillah sakitu ge irup ibu kita dimakan boga salaki kajen teuing goreng patut hideung guru ge nu penting hirup rek naon kabita kuno batur geus we aya-aya betul eta teh lumayan aya mah dari geus eueuh mah ibu teh sedih leungiteun kajenting kumaha ge kajenting gorengnya aku gorengna koretnya aku koretna betul bedegongnya aku bedegongna ari geus eueuh mah leungit aya ka makola Roma Irama pil kaseti ieu kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga Bu sungguh berat aku rasa kehilangan dia sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia kalau sudah tiada baru terasa sok geus eueuh mah leungiteun ceurik sia no aya nu ceurik gagaukan belah ditu tengah peuting jaba hujan anak leutik keneh salaki paeh peuting-peuting diempok-empok bapak sia geus eueuh padahal aya bapak sia mah lumayan aya genteng kosong bapak sok naik ka luhur ngabenerkeun genteng aya mah bocor tuh bapak sia tuh inget ka salaki aya bapak mana mah dengan gentong tapi nuh wae da bapak sia ngeusian wae gentong maringku ke salakina di gentong meureunna mantapna gunakan kesempatan yang ada yuk kita curahkan kasih sayang kepada keluarga terutama suami terus ulah kagoda kuno sejen cukup satu saja betul Bu kalau bisa sampai maut memisahkan kita jangan terhalang oleh kayak seperti itu udah itu godaan rumah tangga ya Bu makanya jangan terlalu bermedia sosial jadi pamajikan ulah loba teuing main HP Facebook segala macam itu ieu cukup WA padahal dirinya aya nomor salaki kunaon WA-an jeung batur betul apa tidak Bu terus yang lalu biar berlalu gerak istighfar ke Allah yang pernah melakukan gitu istighfar tidak ada dosa yang tidak diampuni namun orang taubatna ulah bobodohan taubatan nasuha sabenar-benarna taubat siap ibu-ibu padahal masih kene panjang lalakon tapi wayahna waktu sudah tidak memungkinkan lanjut Rasulullah datanglah ke Palestina masih banyak sekali yang belum diceritakan aya nu ngaguntingan letahna aya nyakaran beungeutna rupa-rupa cuman tidak akan diceritakan semuanya karena tidak akan waktunya tidak akan pernah cukup. Tibalah Rasul di Palestina di Masjidil Aqsa perjalanan Isra sudah berakhir Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa kemudian beliau sholat turun para nabi yang sebelum Rasulullah ngikut sholat dengan Rasul imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beres sholat Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa di sana sudah nampak taraje anu julang ke langit inilah yang dinamakan Mi'raj eta taraje diturunkan di surga Firdaus ditaretes emas intan berlian sahambal emas sahambal perak bagus luar biasa Rasulullah naik karena eta taraje karena Mi'raj inilah Mi'raj teh naik tadi Isra jalan ayeuna naik siap naik Rasulullah ngeblesat naik di samping kanan Jibril samping kiri Mikail maka tibalah Rasul di langit yang pertama assalamualaikum kata malaikat Jibril dijawab udah di luar waalaikumsalam saha dihandap kaulah Jibril jeung saha anjeun Jibril kaulah datang jeung Muhammad bin Abdullah Rasulullah Rasul akhir zaman gara buka panto cek malaikat Jibril kanu di luhur pas tapaha maka muka eta panto langit dunia barang breh teh ternyata di langit yang pertama ada Nabiullah Adam alaihis jadi Nabi Adam ada di langit yang pertama bapak moyang kita isi orang liar jararah kan ditunjung
Di langit kahiji Nabi Adam, bapak urang, aki urang, moyang urang. Isi aya urang dia rek ngayakeun jarak ka bapak Adam mangga di langit kahiji. Mun aya nu rombonganan ke saya ikut. Rek naik naon ka ditu? Taraje, oh tarajena ge. Summa urija ila sama'i saniyah, tuluy naik deui Rasul ka langit anu kadua. Maka di langit kedua aprok jeung Nabi Isa jeung Nabi Yahya alaihi salam. Langit kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya, catet. Di langit anu katilu aya Nabi numpang kasepna, siapa Bu? Nabi Yusuf songong. Nabi Yusuf alaihi. Di langit kaopat aya Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima Nabi Harun alaihi salam. Langit kagenep Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Udah sampai di langit ketujuh. Begitu jumpa dengan Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad kadir ta'ali Muhammad. Rasul nyamperkeun, aya naon Nabi Ibrahim? Mur ummataka, parentahkeun ka umat anjeun. Naon? Pitah loba papelakan surga. Surga ini tanahnya luas dan juga subur. Cak Rasulullah, wa ma girasul jannah. Naon cenah papelakan surga teh Nabi Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim berkata, papelakan surga adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Eta papelakan surga. Lamun ibu hayang boga kebon di surga, hayang boga papelakan di surga, lobakeun zikir anu tadi dibaca. Itu perintah Nabi Ibrahim alaihis. Masya Allah, luar biasa. Tuluy canggesna di langit ketujuh, Rasulullah naik deui ka mana? Inda sidratil muntaha. Lamun anggeuna abdi can ngeupeul ulah bakal enggeus Allahna. Balik deui teu acis ya. Siap. Inda sidratil muntaha. Bengek indaha jannatul ma'wa. Oh ngeunaheun teh. Juara pertama 2005 Kabupaten Karawang. Wih, sombong. Lain sombong ieu mata hadis bini mah we. Juara kahiji tahun 2005. Qori'ah Kabupaten Karawang. Waktu itu pesertanya ada 100 orang termasuk saya. Ngan anu 88 teu daratan. Ya dadina sorangan bae pantes juara kahiji atuh. Ngaji sorangan, ngajurian sorangan, eueuh mere hadiahnya meuli. Bek ayeuna hadiahna ge aya we menang meuli, eueuh nyokot eueuh nang meuli. Hiburan dikit, betul tidak Bu? Jangan terlalu tegang dong. Rasulullah geus aya di Sidratil Muntaha. Didinya berpisah dengan Jibril. Jibril, tunggu aku di sini ya. Kata Jibril, siap ya Rasulullah. Kok Jibril nggak diajak? Karena tidak diizinkan masuk sama Allah. Hanya Nabi Muhammad seorang yang diizinkan. Tuluy Rasulullah naik deui kana luhureun Sidratil Muntaha ka mana? Ka mustawan, ka awan-awan, ka rop-rop, ka bakosain terus ke alam malakut, ke alam lahud, sampai ke alam nu pangluhur-luhurna. Masya Allah, tabarakallah. Ngaliwatan alam malakut, alam para malaikat Bu. Didinya ta Rasulullah di aras ningali aya jelema nu keteteleman dina cahaya. Manusia aya di luhur keteteleman dina cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Siapa itu manusia? Ternyata orang yang ada di sana anu keteteleman dina cahaya adalah jelema anu letahna selalu basah dengan zikir kepada Allah. Lisannya selalu berzikir kepada Allah. Ibu osok zikir, bapak-bapak sok zikir, bapak-bapak daek we zikir tatangga modar hiji. Kok arek daekun zikir. Tahlil 33, palak bina hiji-hiji. La ilaha illallah. Kitu ge dipilihan namun upayana bonghar la ilaha illallah tak eta tahlilna kuat kedak.
dan beunghar nu paehna nu gede meureun berkatna la ilaha illallah nu beunghar nu paehna pas nu miskin nu paehna leuleus tahlilna oge da aya cai bodas doang la ilaha illallah la ilaha illallah lamun saya we nu paehna dicekar wae teh jelema nu kos gitu tahlil dipulah pilih jalma tukang zikir tinggal diteteleman dina cahaya makana ibu basahi lidahmu dengan zikir ka Gusti. Geus kitu Rasulullah naik deui ka alam lahud, alam yang paling tinggi. Ternyata di sana Rasulullah berjumpa dengan zat Allah Subhanahu. Pendak jeung Gusti Allah, sajidan sujud Rasul di hadapan Allah. Ketika sujud Allah berkata, "Ya Muhammad, saltu'to." Apa itu saltu'to? Kata Allah, Muhammad, sok geura barang penta. Hayang naon anjeun? Ku kaula bakal dibere. Kaula geus mere mujizat ke Nabi Musa bisa ngabeulah lautan. Kaula geus mere mujizat ke Nabi Isa bisa ngahirupkeun jalma nu maot. Kaula geus mere mujizat ke Nabi Ibrahim teu teurak dibeuleum. Anjeun hayang naon Muhammad? Apa kata Nabi kita? Ya Allah, abdi mah alim harta banda, tidak mau jabatan, tidak mau kekuasaan, tidak mau kemewahan, tidak mau uang dan juga kemewahan. Alimeun Rasulullah. Hayang naon atuh anjeun Muhammad? Gusti abdi mangan syukur hayang umat abdi sadayana diasupkeun ka surga. Ya Allah, Masya Allah, eta Rasulullah sakitu mulyana Bu. Ditanya ku Allah hayang naon, ternyata beliau ingin kita semua masuk surga. Apa kata Allah? Lamun eta kahayang anjeun ku kaula diijabah Muhammad. Umat anjeun sadayana bakal diasupkeun ka surga termasuk orang tambak dahan kabehan. Ya Allah ya Rabbal, keur tadi mah dilalap-lalapkeun wae urang dieu. Terus digedigan teh sirahna Bu, terus digantung teh buukna, ternyata diasupkeun ka surga. Alhamdulillah. Jadi kita umat Nabi Muhammad punya harapan semuanya masuk surga. Karena ngaranna ge Nabi Muhammad, ngaranna Muhammad. Muhammad itu punya arti. M yang pertama, maujudul khalaiqi bisababi. Ayana makhluk kurang kabehan karena ayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haknya apa? Hayatul makhluki. Hirupna urang kabehan karena hirupna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun eueuh nabi malaya urang kabehan. Betul. Mim nu kadua, mautul khalaiqi bisababi. Mautna urang kabehan karena Allah ge ngamautkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalna apa? Dakhalal jannatil khalaiqi bisababi. Asupna jelema kabeh ka surga karena Allah ngasupkeun Kanjeng Nabi Muhammad ka surga. Alhamdulillah. Jadi kita semua umat Nabi punya harapan masuk surga. Ngan moal ujug-ujug asupnya Pak. Da urang teh loba dosa. Da surga teh embungeun diasupkeun kuno dosa. Dosa itu surga itu tempat yang suci, bersih. Jadi nu asup ka surga eta jelema nu bersih tina dosa, sedengkeun urang labokot tina dosa. Teu beda lemari tidak mau dimasuki baju kotor. Baju kotor diasupkeun ka lemari apa ka mesin cuci ku ibu? Ka mesin cuci lah diguer heula. Menang ngaguer diasupkeun ka pangering diguer di wae dipoe dinu panas. Menang moe digosok. Rapi, harum, wangi masuk lemari. Betul? Urang geus sarua datang ka akhirat loba dosa, ninggalkeun salat, ninggalkeun puasa, galak salaki, ngomongkeun mitoha, eta pan dosa. Datang ka ditu atuh disiksa heula, gebotkeun heula, digedigan heula, guntingan heula, letana colokan heula matana. Terus nepikeun ka beak dosa urang. Lamun geus beak dosa urang karek ngambul, urang ngambang di luhur. Lamun geus ngambang diserok ku malaikat Jibril, diserok ku malaikat, diasupkeun ka maul hayat. Harirup deui, alus deui, geus tutung, geus garing, tinggal matana doang kiceup we. Da hirup wae teu paeh deui. Diasupkeun ka maul hayat, keluar di maul hayat, herang, geulis, awewe ngarora kabeh, lalaki ngarora kabeh, eueuh nu kolot, eueuh nu peot, eueuh nu hideung, eueuh nu goreng. Di surga mah gareulis kabeh. Ajeun teuing urang keur hirupna hideung, di ditu mah bodas teu kudu make skincare. Bapak-bapak ajeun teh goreng patut asup ka surga mah kaset. Moal nambahan umur ge geus langgeng sakitu bae di surga mah masyaallah tabarakallah. Moal anggeus menyaritakeun surga beuki peuting. Cek Allah kieu geus Muhammad gara balik ka ditu bedakeun ka umat anjeun mun hayang salamet asup ka surga jalankeun parentah ti kaula. Naon atuh parentahna Gusti? Khamsina sholatan 50 waktu salat ke umat anjeun. Mun hayang asup ka surga. Jadi bukan 5 waktu, 50 waktu. Kemudian beliau Rasulullah sudah mendapatkan tugas dari Allah, beliau turun. Ka malaikat Jibril, ayo kita pulang. Siap ya Rasulullah. Turun deui ka langit ka-7. Aprok jeung Nabi Ibrahim, no comment. Ibrahim diam saja. Turun deui ka langit ka-6, aprok jeung Nabi Musa.
Nabi Musa mangagarak, Muhammad ta'ali bisur'ah, ta'ali. Kadieu Muhammad, kadieu geraan. Aya naon Nabi Musa? Cek Rasulullah. Kaulah yang nanya, menang naon anjeun oleh-oleh ti Gusti Allah keur umat anjeun. Rasulullah ngajawab, kaulah jeung umat kaulah dibere kewajiban salat ku Allah khamsina salatan, 50 waktu salat. Ngagebeg Nabi Musa, loba-loba teuing 50. Umat anjeun merasa moal kuateun Muhammad, emang kunaon kitu? Umat kaulah ge nu jangkungna 15 meter teu kuateun salat sakitu. Atuh komo umat anjeun, emang kunaon umat kaulah? Umat anjeun mah aripis kaimananana. Umat anjeun mah lelemah fisikna, umat anjeun mah laletik awakna tapi galedeh utangna. Betul? Cok Nabi Musa itu gitu. Terus kumaha atuh cenah kaula ayeuna Nabi Musa ulah waka balik ka dunya mending babalik ka Allah usul Muhammad ulah sakitu mal kuateun umat anjeun. Rasulullah nurut ka Nabi Musa balik deui ka anjeunna ka Allah sujud deui cek Allah aya naon Muhammad balik deui. Ya Allah Gusti kurangan salat ulah 4 ulah 50 waktu umat abdi moal kuateun dikurangan ku Allah 5 jadi 40. Balik deui ka Nabi Musa cek Nabi Musa kumaha 45 waktu Nabi Musa moal kuateun Muhammad balik deui anjeun kurangan deui. Balik deui Rasulullah ka Allah usul deui dikurangan deui 5 jadi 40. Balik deui ka Nabi Musa bebejak moal kuateun keneh 40 ge balik deui ka Allah dikurangan 5 bolak-balik nepi ka 8 kali balik. Setiap balikan 5 waktu dilengitkan ku Allah sampai ujung-ujungnya sisa 5 saberes 5 cek Allah Muhammad eta salat ku kaula dikurangan jadi 5 waktu tapi ganjaranana tetap 50 waktu. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian kata Rasulullah turun nama salat anu 5 ka Nabi Musa cek Nabi Musa moal kuateun 5 waktu ge umat anjeun sok moal kuateun cek Nabi Muhammad kaula moal balik deui geus erak bolak-balik wae kita tadi. Kaulah rek balik ayeuna mah salat anu 5 waktu piraku umat kaulah teu kuateun 5 waktu acan. Akhirnya keputusan Nabi membawa salat 5 waktu ke dunia ngabejakeun ka para sahabat jeung nepi ka ayeuna nepi ka urang tambak dahan ge salat anu wajib dilakukan ku urang nyaeta 5 waktu tong ditinggalkeun ieu meunang hese capek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usul ka Gusti Allah. Coba bener cek Nabi Musa baroning 50 waktu 5 waktu ge urang dia loba keneh can beukian salat. Kamu lamun 50 waktu. Seandainya 50 waktu dibawa ku Rasul, urang teh wajib salat 50 waktu meureun moal ari usaha, moal ari nyieun budak-budak aca. Anta kudu bersyukur, betul Bu? Ya salat dibere ku Allah dipang luhur-luhurna, maka sahaja manu salat bakal diluhurkeun darajatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi endingnya Isra Mi'raj hasilnya itu adalah salat fardhu 5. Di samping eta urang kudu getol sidak jeung deui ulah koret ulah ninggalkeun sol bisi digeprek sirah ulah sok ngadahar duit riba besing dilelepkeun dina getih bari jeung dibade dogan bat ulah sok muka tiung muka aurat bisi digan ulah sok nyarekan salaki besing letah napan dikucuran caipan ulah sok salingkuh besing ngadahar daging bur kemudian Rasulullah naik ka luhur aprok jeung Nabi Adam di langit kahij langit kedua saha lalimaning ngaji saya masih di sini ibu udah pada lupa bener emang ngaji jeung ibu-ibu mah ulah lila-lila tara diarapalkeun. Langit kedua Nabi Isa jeung Nabi Yahya ucau langit katilu Nabi Yus langit kaopat Nabi Id 5 Nabi Har 6 Nabi Mu 7 Nabi Ibro tuluy naik ka luhur ka Sidratil Muntaha kamu setawan ka awang-awang ka rob-rob bakosen alam lahut berjumpa dengan Allah mendapatkan tugas salat fardhu 5 waktu ka hartos acan. Alhamdulillah upami tos ka hartos ngaosna entosan. Margi saur guru abdi kitu ustazah mun cara matanya jamaah ngartieun apa encan. Lamun jawaban geus ngarti enggeussan ngajina sabab tos ngarti mangkana abdi naros ngarti encan. Cok guru abdi ge kitu sarua euceu ustazah mun cara matanya jamaah ngartieun apa encan. Lamun jawaban encan ngarti enggeussan sia capek-capek kita tadi ngocoblak we Pak nya teu ka hati keneh we. Enggeus aya mereka kan sabodo teuing waktuna enggeus put. Kurang lebih mohon dimaafkan tapi sebelum kita tutup dengan doa saya akan membacakan sholawat dan mohon maaf para panitia silakan gelar serban untuk para jamaah semuanya tolong kodok kantongna ulah koret ieu naon tadi teh ajal mah nu koret di tahun kon digiring jika sapi jika kuda ayo ya ayo keluarkan kantongna siap si kantongna keluarkan kita bersalawat bersama mudah-mudahan kita mendapatkan barokah amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab
وشعبان وبلغنا رمضان وحاشل مقاصدنا. Ya Allah, berkahkan hamba di bulan Rajab jeung Sya'ban, turdugikan ka Ramadan, hasilkan maqsud tujuan. Allahumma barik lana fi Rajab. Bareng-bareng doa. Wa ballighna bulan Rajab anu mulya di Isra sareng Mi'rajna, Kanjeng Nabi nu tercinta ku Allah Azza wa Jalla. Allahumma barik wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mugi urang sarerea tiasa nyandak hikmahna, ngajalankeun parentahna salat fardu 5 waktuna. Allahumma barik bulan Ramadan anu mulya ngajalankeun puasana, tur taraweh di wengina seurkeun maca Qur'ana. Allahumma barik margi di bulan puasa sarena oge pahala, kitu oge anu dosa siksana oge nurosa. Allahumma barik lana amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Hatur nuhun, terima kasih kasadayana parantos masih yang sedekah jariyah. Mudah-mudahan sing jadi amal kesayan nu baris kapanggih urang sedayana, pahala ganjaranana mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah malam, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mau nggak maafin saya, Bu? Kica-kica dina bilik. Kurang kompak cakepnya. Balik lagi. Kica-kica dina bilik. Kumaha mindahkeunana? Panitia abdi rek balik gara siapkeun bawaeunana. Apunten doa penutupna ayahnya Kang ya. Mangga doa penutup mungkin guru urang ti pengker, ibu jangan bubar sebelum ditutup doa karena barokahnya ada di doa penutup. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.